ulah cerik tong diceng-cerikan. Jadi pang lalaki mah pang temenang nak lamun masalah jeung pamajikan sare di luar di imah batur ke batur nanya neng meme mah tara nyarios abah ge moal nyarios naik mematahan unggulnya mereka neng meme. Jadi hiji pokoknya mah caroge mah tiasa mingpin gitu kan, antat imaha itu atau amta hiji bisa mere dahar mun anjeun dahar minimal boga penghasilan. Yang kedua nu halal tentunya gitu kan. Muka dua watak suaha idza kasaita, memberi pakaian apabila dia memakai pakaian. Jadi sarwa kudu giningna sarwa kudu gandangna. Engke mah cap sanud kudu diginingan ku neng meme gitu kan. Ayeuna mah keun we sakainget we sakarep manehna gitu kan. Muka tilu lalaki mah wala tadribil wajha, haram lalaki melakukan tindakan kekerasan pada istrinya itu kan. Itu kamu bari coba cabok tunggal cua ciwit mah itu kan. Muka opat wala tu kobih tong sok moyok itu sabab lah we mah lamun di cabok pipi nama sok nyanyi komo lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu pulangkan saja. Tak geus tadi pulangkan mah bahaya lupa kolek pak sorangan datang gitu kan. Orang balik deui kaden bari ceuri kampura da akal teh kamana kalpasan juri gedaan nu jurigna kaden ngajawabna teh bari nyanyi ulah cerik tong diceng-cerikan tuh gitu kan. Nah, geus jam 11 dia teu muka we pantau malik sejujurnya ku tak bisa tak gitu. Daripada gitu mending awas lalaki mah bukan jagoan, laki-laki yang suka ringan tangan pada wanita ya. Muka opat wala tu kobih tong sok moyok ke pamajikan gitu kan. Bahkan salah satu bohong yang diperbolehkan di dalam agama itu salah satunya adalah bohong ke pamajikan dalam tanda kutip untuk menyenangkan istri. Lain bohong salingkuh itu untuk menyenangkan istri. Misalnya istri pakai perhiasan menurut kita kurang bagus, tapi dalam rangka menyenangkan hati istri ketika ditanya saya tuh mama ngau iya saya mah saya nama kahanapna ngau iya acup teh mumpami luhurna eta kitu lalaki bijaksana mah lain kamu kampungan pisan sia mah kamu seupay kampungan sekali upaya pakai baju itu bener luhur kitu kahanap kita ulah kitu. Jadi kudu wala tu kobih tong sok poyak-poyak ke pamajikan raos mah sayur teh komo upami ditamihan di saina saemer deui mah eta pada pangset gitu raos mas sangut teh enak ujas angeun teh komo ditamihan di uyahna sasenok temok mah eta berarti kurang asin gitu tapi bahasanya lembut gitu kan. Itu laki-laki ke perempuan. Nu kalima wala tahjur illa fil mabit, jangan ulah pista misah sare kecuali di imah sorangan. Jadi pang lalaki mah pang temenang-temenangna lamun masalah jeung pamajikan sare di luar di imah batur ke batur nanya. Jadi menurutnya lalaki mah 5 syarat eta kasuka tingali we ku neng meme ti asanud insyaallah. Tapi kelihatannya mah asanud mah bager lah ketika lima santri ngarti itulah tinggal ngamalkeunana. Bahasa neng meme abah udah tahu bahwa ketika neng meme bisa menjelaskan saya sarjana asanud lulusan SMP no problem itu kan. Buat saya yang penting asanud jadi pemimpin yang imam yang bisa mengajak saya pada kebaikan. Saya al-umum madrasatul ula, ibu itu ada madrasah pertama untuk anaknya. Saya kenal dia pendidikan anak bersama saya, pasti saya akan mengamalkan ilmunya. Eta teh jawaban nu bijaksana dan TOPBG TPSN neng top banget pisan deh pokoknya mah gitu kan. Gitu tadi ngekeun BS aing keur mematahan kata pararina sia teh ka dieu saware ulah cicing we di dinya. Ya gitu. Taya ieu nu di rumah abah bisa nu teu apal eta teh meme calona asanud teh ieu tah gitu. Nah gitu nya abah nu ngadukungna gitu. Ngan teu kabayang ke mun kahampor eta balad sanud mun milu kabeh kabayang neng ngan taina tapi kaleles. Ngan kau masuk sin amplopna karosong eueuh duitan ta eta tanu barahma neng. Aduh ya Allah Gusti. Aduh neng meme sugan teh teker eta lah pokona mah nuhun neng
nampi abah nuhun. Pokoknya mudah-mudahan berkah beras jagi sareng asanudnya nuhun. Salam BS semuanya, BS selalu kompak, jaga kekompakan nuhun. Neng Bager, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sehat-sehat Abraham. Amin.